Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasadayana wilujeng sonten. Aya hiji hal anu kusim kuring bade didugikeun, hoyong ngadugikeun lah gitunya. Mengenai Pak KDM gitunya. Sanes kanu hartos abdi hoyong ka alam gitunya. Misalkan sumawona cara batur hayang diondang gitu, sanes. Tapi abdi keukeuh ayeuna tina dorongan hate gitu. Pan paribasa geuning hate, ngaran-ngaran hate dipangpalerkeun ge hese gitunya. Ka hiji eta. Kadua aya naon teh asa gaduh pibatureun gitunya, asa gaduh balad ku pernyataan ayeuna sapertos Kang Anom, terus di Abah Sair Langit sareng Pak Haji Jujun tah sim kuring asa gaduh layan gitunya kang ngungkapkeun gitunya. Sapertikeun ayeuna Kang Anom menyatakan ayeuna kelebihan KDM gitunya. Tah kanggo abdi pribadi mah aya hal yang menarik di wajah anjeunna, di wajah KDM gitunya. Tapi katawisna di saat anjeunna nuju nangis, terus anjeunna nuju bendu lah, nuju lagi marah gitulah. Katiluna ketika beliau lagi pidato lah. Nah anu jadi perhatian sim kuring tadi dia tah aya aura tadinya, aya aura anu disebutna naon nya? Ya disebutkeun asral gitu, asral lah. Jadi aura asral keluar aura cahaya di dia gitu. Tapi nalika anjeunna nuju nangis, nuju bendu, nuju ngamak gitulah. Nuju ayeuna pidato gitu. Tah eta painten ti sim kuring. Umawi kamari waktu sim kuring pernah sareng Bapak Bupati Cianjur waktu di Masjid Agung. Bapak hoyong pangdugikeun salam baktos ka Bapak Gubernur gitu, ka KDM gitu ti abdi. Oh saur Bapak Bupati teh mohon nya bade didugikeun gitu ti Panglima Sudirman cenah soranjeunna teh kitu nya. Mudah-mudahan salam baktos abdi tos dugi ka mantena sakitu painten. Carusan sim kuring anu kadugikeun hapunten bilih ayeuna ngalalangkungan kitu nah. Hoyong ngadugikeun teh istilahna dorongan manah kitu nya. Dorongan ati sanubari.